dewasanya. Carita cak 15 tahun kaharep nyai Sultan ngagaduhan karaoke nyai Prabu Siliwangi. Ngagaduhan sababaraha murang kali anu salah sawiosna Kian Santang mangrupakeun bungsunan. Singkat carita Kian Santang geus nikah kana Yuswa dewasa. Kian Santang nyaba ka negeri Arab. Neangan anu ngaranna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lain panggih jeung nu dituju Kian Santang kalah panggih jeung hiji kolot anu jenenganna Ali bin Abi Thalib. Milarian menami kamu Muhammad, akidah. Aya kaperluan naon ka Muhammad? Saur karantina yang dilakukan. Aku perlu tos janji aja Islam yang akan sendiri. Bangga syarat akon hati ketika tempatnya Muhammad. Aduh, dengan bulan Ya, lagi akon hati. Wes saya nama kieu. Lupa. Ya, semua itu hati. Yang kata itu bisa lihat sabab karena dosa ujian rah ayo nama kira tobat Allah kita kenana Pak harus baratos datang Habis dengan kebenaran bicara yang benar bahwa Islam teh agama itu datang ke abdi bapak masuk pada Islam bapak sangat harus Islam ridho Allah subhanahu wa ta'ala ajang yang akhirat kemudian bapak kali kebenaran ayat abdi Aku sejenak kebenaran, aku bersekas kebenaran, karena Tuhan. Abdi mualiren, dampok kabapak sambiasa bapak pemerintah Islam. Pak, abdi mualiren, naon-naon wae terus anu bakal diberi. Allah kalau harus saya anak kita perang hati yang menceritakan ke Islam adalah Islam bahkan agama benar Pak sebenarnya wae keputusan Bapak